bikang mah ahli sejarah Pak. Oh, kejadian 5 tahun yang lalu dia masih ingat Bu. Kok muka gorengan mah jeung insting neangan duitna bikang mah panggihan bae. Kula ge pernah nyelapkeun duit 50.000 menang nyalatkeun na peci kapanggih kolong. Cek pamajikan, ieu duit naon ieu Kak? Waduh, cing duit sial tah mah. Pan duit sial kapanggih ku dia cek. Panganten mah masih romantis, pegangan tangan. Abdi ge alhamdulillah sampai ayeuna sok pegangan tangan bae Pak. Komo lamun ka Serang ka mall, pamajikan sok diajakan ka mall yeuh. Bu, euy. Bu, nyaho ka mall, Bu. Kasihan deh lo. Lamun hayang nyaho ka mall, tewak bae jubur kotoknya. Tiupan ku ibu mall keneh. Abdi ge sampai ayeuna anak tilu ge. Anak tilu. Eta lamun ka mall atuh romantis pamajikan dicekalan beleunguna karena lamun diuculkeun beak duit belanja bae. Ari keur panganten anyar mah pacakal-cakal leungun, leumpang ge duaan, statusna ge keren, selfie dina motor cekrek diupload kana status aya tulisan di handapna terima kasih sudah memilihku pret. Can nyaho kana gas beak si eta mah. Anak opat be statusna beda, salaki ngaringkuk bae paling gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu kalutuk buah melon. Sudah ngantuk belum? Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min ahadi sunanil muakadat li'anna fihi sababan liwujudi zuriyat. Wassalatu wassalamu ala afdolil makhlukati wa afdolil mawjudat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibul ahdi wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat para alimil ulama, para kiai, para asatid, hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah takdim abdi kasadayana, pamudah-mudahan sing diparanjangkeun umur anu barokah, sing ditambih-tambih darajat, amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa ka sahibil hajat kersana Bapak Anwar beserta istri sahibil walimah. Mudah-mudahan ieu walimah ngajadikeun walimah anu manfaat, anu maslahat, kenging cucuran barokat, amin. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, hadirin hadirat, ibu bapak, pamuda pamudi, santriyin santriat sadayana. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna sing di kocoran rahmat, urang kabehan dipasihan nu manfaat, di akhirat menang sap ya akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Ieu hajatna
walimatul khitan, walimatul arus, walimah cepitan jeung walimah cepetan. Mun walimatun nikah ucapanana selamat menempuh hidup baru. Lamun sundatan ucapanana selamat menempuh bentuk baru. Bener tebak. Doakeun mudah-mudahan ieu panganten sunat putrana Bapak Anwar sing dijadikeun putra anu soleh. Di antara upaya orang tua hayang boga anak soleh, lobakeun ngadoakeun anak supaya jadi anak anu soleh. Aya doa anu dibacakeun ku Kanjeng Rasul ka salah satu sahabatna anu ngaran Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas eta keponakan Kanjeng Nabi, karena Abbas eta sadulurna jeung Sayyid Abdullah ramakna Kanjeng Nabi. Dimakomkeunana dikuburkeunana di Taif. Terang ka Taif ibu. Anu pernah ka Mekah lamun tas balik di Taif jarah tah ka Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah abdi geh kantos jarah ka kuburan Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan urang dieu anu can aya nasib ka Mekah sing aya nasib ka Mekah. Kencang amat amina. Laju geus daraftar. Ih rek saha nu mawa. Rek nungguan angin puyuh baik itunya. Ari haji umroh eta nasib anu patula patalina jeung panggilan Allah. Sanajan duit teu boga ari geus dipanggil mah aya nasib mah insyaallah berangkat. Amin. Pandaya cerita Kak nini-nini nyabrang jalan kaserempet mobil ngaguling pingsan. Alhamdulillah nu boga mobilna tanggung jawab dibawa ke rumah sakit. Begitu nini-nini sadar nu boga mobil minta hampura, hampura Bu Haji, hampura ulah dilaporkeun ka polisi Bu Haji. Cek eta nini-nini, hampura Pak abdi mata can haji. Eta nu nabrakna teh terketuk hatena digerakkeun ku Gusti Allah. Nyage Bu tahun ieu ku abdi ibu diberangkatkeun haji. Alhamdulillah. Ibu hayang doang kitu Bu. Nyabrang jalan. Kayak haji henteu paeh ongkoh lah. Eta sahabat Abdullah bin Abbas pernah dijampean ku Kanjeng Rasul. Islah jampe bae nya. Jaci dadap ge sarua jeung pamarayan jampe. Doana Kanjeng Rasul ka Abdullah bin Abbas leungeun Kanjeng Rasul ditempelkeun kana embun-embunan. Di dieu naon embun-embunan? Anu keur waktu orok ampul-ampulan teh akah. Ditempelkeun tatidinya kana embun-embunan sahabat Abdullah bin Abbas bari maca doa turutan ku kabehan. Bismillahirrahmanirrahim. Woi turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah marah biasa bae. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Piraku geus 3 kali tak apal bae.
tak urang tapaulan nyontok ka Kanjeng Rasul tempelkeun leungeun urang kana embun-embunan anak bari baca doa nu eta. Ulangi coba. Hesenya dasar kuari mah ngajina bar hobeh asal bubar poho kabeh. Mohon maaf Kak, ari ngaji model kieu mah doang ngalalauk digogo di kulama digogo ngaranna caina banjir digogo nu meunang nu cangker doang nu cabol mah teu meunang ngaji model kieu. Ari eta mah ngaji mingguan bulanan padu hareupan jeung kiai tetek ngadengekeun kiai nempokeun wajah kiai eta mah siga ngalalauk ditawu sampai ngoletrak caina benteur benang keong benang tutut benang. Paham teu ye? Kayak lalaunan beh heula nya bari ngobrol. Ngaji doang kieu mah ngaji ngalalauk digogo. Makana urang kudu sering ngaji mingguan insya balik deui kana doa Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Tak supaya bebenangan ampura kulama ceramahna teu rame henteu doang batur bisi hayang balik mahop balik bae sabodo lah nu penting mah anu hajat diulah hees lah. Terus ya terus beres ngadoakeun panganten sunat ayeuna doakeun panganten baru. Panu hadir di dieu aya panganten baru aya panganten bari. Ari panganten baru mah bararungah, ari panganten bari mah bararingung. Panganten baru mah serba baru, ranjangna baru mun dibawakeun teu. Kasurna baru, kamarna di background, lampuna caang, di handapun ranjang ngalamak kembang mayang, di luhureun ranjang aya bikang ngabegag, pipina medok, bibirna beureum percis doang tas ngadahar kotok atah, di ambean kelekna seungit reksona. Eta mah panganten baru. Ari panganten bari mah lah ranjangna reot, lampuna nyenen 5 watt, di handapun ranjang ngalamak ompol budak, di luhureun ranjang aya bikang ngabegag bebuk acak-acakan make daster bolong, make kutang ge talina pegat sabulah, disambung ku panitih opat begitu ditangkep ku salakina nyocog. Ieulah nasib panganten bari. Ulangi, panganten baru mah bararungah, ari panganten bari mah bararingung. Teu bingung kumaha imah bocor, duit teu neuleuh sapotong-potong acan, 3 poe setoran motor, nyamana mitoha 2 tahun geus teu ngajak ngomong, anak genep gering kabeh, pamajikan keur gede butung, pan senep eta kana jantungnya. Lamun jalema kurang iman masuk ngomong kieu teh aya, Gusti pangrasa abdi jang ngaji bae salat ja tahajud duha ja duha kunaon hirup palangsak bae Gusti. Geus lah Gusti lah, daripada hirup palangsak bae mah Gusti mending keneh cabut Gusti tiang listrik Gusti tah. Ja paeh mambung eta. Doakeun ieu panganten mudah-mudahan jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai katurunan soleh solehah, dijembarkeun rizki pikeun bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Geus ieu cacahan abdi, mudah-mudahan manfaat bagi panganten baru, manfaat bagi panganten bari. Ari panganten baru mah atuh masih romantis bah. Nu dipikiran ge ieu yo panganten bahari. Bener tuh? Aya mobilnya lewat. Ari panganten baru mah ya Allah dahar ge pandahar, panganten baru mah dahar ge pan dirawatkeun doang raja. Bener teh bah? Doang raja bedahar ge di kamar boboko jeung centong-centongna. Serbet aya, kobokan aya, belum puteuy aya, belum japu aya, naon aya. Salakina hudang ge ditanya, "Reka mana kakak?" "Reka dapur." "Ulah kakak, di dapur mah loba acup." Lebay pan panganten anyar makana hasut ge acup. Eta bae ge kana kancing salakina bajuna lesot. Encing encot. Panganten baru ieu mah. Panganten baru mah hayang hitut ge dihareupeun salaki ditahan-tahan. Bener teu? Eta urat beuheung sampe hejo beungeut bareureum geuneuh nahan hitut. Akhirna kan bijil kacepet leutik nit. Apakah salakina marah? Henteu. Anyar keneh nikah makalah cacadelan deui bae. Neng entut itu. Cek pamajikanana eutik maaf. Panganten baru. Tapi jajal panganten bari anak geus genep eta hitut hareupeun salaki geleger bae urusan deh. Tuh wajah-wajah korban ngahenen be. Itu wajah-wajah pelaku. Salaki keur ngeunah-ngeunah ngopi, tanang lewat ka hareupeun salaki jedut hitut. Eta kopi mali keplok 7,3 skala Richter. Awas berdampak tsunami ke. Cek salakina rum sanah dia hitut sangeunahna bae poloon. Eta pamajikan tanpa beban ngajawab kieu, "Lah kakak kami ge lain nu edan, kami ge moal wani hitut ari aya jelema mah." Astagfirullahaladzim. Secara teu sadar ieu kakak geus teu dianggap jelema ku pamajikan. Orek kadut meureun. "Euy, Bo. Bo." Woi jauh amat ieu. Realitana ayeuna mah mulu dan rame, rajaban rame ngaji rajin, tapi kasalaki lobang geus teu nganggap jalema. Bener teu Pak? Ulah sin-sin dibelak bae. Ngaji mara rajin tapi kasalaki lobang geus teu nganggap jalema. Buktina eta hitut hareupeun salaki ngomongna eueuh jelema cenah. Fakta nu kadua, bukti nu kadua salaki teu dianggap jelema. Lamun rek hees eta kan ibu sok make autan deh. Leungeun make autan, suku make autan, kana beuheung-beuheung make autan. Begitu salakina hayangeun ngurandang ngegel beuheung ngelel salakina. Cek salakina ieu dia make wedak naon? Seungit mah seungit tapi pahit amat. Eta tanpa beban ngajawab, "Ka ieu mah lain wedak ka, ieu mah autan." Cek pasalakina, "Hooh aing mah reungit malaria ieu." Dua teu dianggap jelema. Terus ya terus. Ayeuna urang mulai ngaji, siap ngaji siap. Ieu nikah ibadah. Anak disunatan ge titah ibadah maksudna mah. Tingali makalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dina kitab Nihayatu Zen pinggirna bah. Bisa ibu muka kitab bu? Oh bisanya bisa. Cerdas jawabanana ieu. Cek Syekh Nawawi Tanara, mal paridoh qoblal paridoh. Ieu ngaji. Wa mal paridoh fil faridoh. Wa mal faridoh ba'dal faridoh. Pasti can ngarti bae-nya. Lelaunan bae. Mal faridoh qoblal faridoh, apa yang fardu sebelum fardu.
Wamal faridoh fil faridoh, apa yang fardu di dalam fardu. Mal faridoh ba'dal faridoh, apa yang fardu setelah fardu. Pasti dikitukeun ge can ngarti bae eta. Oh, belet jasa. Yang pertama mal faridoh qoblal faridoh, apa yang wajib sebelum wajib, apa yang fardu sebelum fardu. Jawabanana al ilmu qoblal amal, ilmu samemeh amal. Siapkeun ilmu samemeh amal. Ulangi, siapkeun ilmu samemeh amal. Ieu pamuda kupingkeun ieu nikah ibadah. Makana pamuda rek nikah teh kudu boga 3 syarat, sirit, sorot. Naon cenah? Woi. Syarat, sirit, sorot. Ulangi, syarat, sirit, sorot. Syarat, sirit, sorot. Syarat nu kahiji ieu kan tenda ge make syarat. Mas kawin, napakah eta kan syarat. Kudu boga duit, bener teu? Anu kadua sirit. Ning serang mas sirit iku ya sirit lah. Sirit. Sanajan pakaya loba, duit loba, jabatan boga, tapi sirit eueuh pamajikan teu cukup diparaban ku duit. Bener teu Bo? Euy. Bahkan aya carita ieu malah asal datang bae cacahan lah. Nu penting mah cair ge lah. Jelema sugih barang naleutik sagede cingir daekeun beulanan. Kulantaran loba duit berobat ka Sukabumi supaya gede, hayang sagede kumaha, hayang sagede botol aqua contona. Engke daekeun beulanan geus protes. Alhamdulillah tah hasil. Ngancek tukang ubaran ieu pantanganana naon? Aya pantanganana ulah ngadenge suara cak-cak. Cek nu sugih gampang, ieu mah kula mau bagus, cak-cak diracun di paehan. Barang dibuka ku pamajikan kaget ngomong kieu, pewot dileutik deui. Pan suara cak-cak eta. Sirit anu katilu sorot ya, ieu sorot ya. Teu saeutik salaki nu dituding-tuding ku pamajikan gara-gara salakina teu boga sorot. Bener teu? Naon sorot eta? Ilmu pengetahuan. Makana ceng pamuda, ceng heuy pamuda heuy. Woi pamuda jubur hauk heuy. Woi lalaki malengkahna panjang, hartina lengkahna panjang eta urang teu nyaho rek boga jodoh di mana. Mun urang baheula pernah ngaji, pernah masantren, sanajan teu tampe lulus ge teh masantren, minimal urang bisa baca Quran, bisa sholat, bisa ngadoa, rek boga pamajikan di mana bae ge urang moal minder. Bener? Tapi nyacakan di lemburna baheula teu daek ngaji, batur masantrennya nama henteu, batur ngaji teu ngaji. Begitu boga pamajikan di lembur kiai minder nu aya. Ngariung batur mah di jaro nya nama di luar, di juru laju nama berkat teka bagian sendal leungit. Makana ceng pamuda siapkeun sorot, siapkeun ilmu samemeh beramal. Ieu lain ngan saukur dina nikah doang. Apapun kalau mau beramal kudu disiapkeun ilmuna insya. Ieu rek ngobrol ka ibu-ibu, Bu. Euy. Lepet amatnya. Lamun ibu rek nyieun kue bolu, bahan geus aya, cetakan geus aya, open geus aya, pan kudu nyaho elmuna. Mun baheula mah tatanya kanu tukang nyieun kue bolu, ayeuna mah gampang bah, tinggal
tinggal ketik baik di Google cara membuat bolu berebetan keluarnya, bener tak? Ayeuna mah canggih tinggal ketik doang. Ngan mohon maaf rukun salat rukun wudu mah ulah sok diketik kadenge teh ya. Oi, rukun wudu mah rukun salat mah teu cukup ngetik dina Google, kudu padu hareupan tatanya ka kiai. Aya nu nanya ka kula, kiai eta lamun ngadengekeun ceramah di TV, ngadengekeun ceramah di YouTube menang ganjaran tah henteu? Menang, jawabanna menang. Tapi dibandingkeun ganjaran jeung ngaji langsung ka kiai, jauh gede keneh ganjaran ngaji langsung jeung kiai. Supaya geura paham, ibu boga HP, boga HP teu bu? Hoi, boga HP teu? Boga HP ngan paket internet teu boga, berarti solusina kudu ngawifi, kudu hotspot. Abah terang karena hotspot hot eta panas, pot eta empot-empotan lah. Eta hotspot kan syaratna hiji kudu nyaho kana kodena, anu kadua kudu deket jeung nu di hotspotna jauh mah moal nyambung. Hartina rumah saurang majalama bodoh ngahotspot ka kiai deket jeung kiai, padu hareupan jeung kiai, eta ngaranna deket jeung kiai ngahots. Terus ya terus, siapkeun ilmu sebelum beberbetan bae. Siapkeun ilmu sebelum beramal, makana kudu daek ngan kula amanat ieu ka urang Cidadap, ieu hampura ngaji rada serius lah. Mun rek ngaji eta hilangkeun sifat sombong dina hate. Beneran. Karena apa? Sulit menerima nasihat dari orang lain gara-gara sifat sombong nu aya dina hate. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani dina kitab Nasoihul Ibad pami teu salah. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, mun anjeun panggih jeung jelema kolot kumaha ngomongna? Kakak mah umurna geus kolot, pangalamanna loba, ilmuna loba, pait peuheur hirup geus ngarasaan. Lah kula mah budak kamari keneh, pangalaman can loba, ilmu can loba. Selalu nyalahkeun awak sorangan, teu sombong. Mun panggih jeung jalema bodoh, wajar kakak mah bodoh ieu, najan migawe dosa ge wajar bodoh ieu, daripada kula ngarti ongkoh dosa be ongkoh. Nyalahkeun awak sorangan bae. Mun panggih jeung jalema anu umurna nu sahandapeun, kumaha ngomongna? Kakak mah umurna leutik keneh, ngorak keneh, dosana can pati loba, kula mah geus kolot dosana loba. Tuh keren eta, keren tante. Sayangna urangan bisa ngomongna doang. Bener apa bener? Urang mah panggih jeung jelema kolot, kumaha ngomongna? Lah kolot kapoe. Panggih jeung nu pinter, lah nyaho leutikna aing ge. Panggih jeung nu bodoh, dia mah hirup eueuh araheun. Tah eta sombong, naudzubillahi min. Tah engkena bakal teuas hate, man mado alaihi arbauna yauman walam yujalisil ulama kosa qalbuhu wa jasaro alal kabair. Mun jalema teu ngasaan ngaji 40 poe 40 peuting, jauh jeung kiai diajakan ngaji ge, wah hayu ngaji hulu berat, japacul mah kabawa ka sawah eta. Kak hayu ngaji jojong bae ustad, naraka jeung aing surga jeung dia. Di dunia keneh geus babagis eta mah. Wah kudu ibadah hirup mah kudu salat kudu ngaji. Lah dia budak leutik kamari sore magahan aing, dia ge keur waktu disunatanana aing nu mangkuna. Naon urusanana? Eta kosa qalbuhu teuas hatena kadituna
wajasaro alal kabair ketika geus hate geus teuas bakal berani ngalakonan dosa gede. Naudzubillahi min. Lanjut yuk. Siapkeun ilmu samemeh beramal. Kang Son requestnya abdi mah senengna tanpa efek. Efekna buang aja mah. Efek buang. Tukang Son efek buang. Habiskeun bae mah. Tos. Terus eta bas turunkeun saeutik. Tos bas turunkeun saeutik. Nah. Tukang Son geus aya rokona mang. Ih, rokona naon mang tukang Son? Coba ke Anwar bere rokok ih. Bere rokok urusanana lamun pundung tukang Son aing kawalahan ieu. Karena tukang Son jeung Kori eta atuh sadulur kerja sama. Lamun eueuh manehna atuh kula ngomong pegat ti koro ieu. Ngan hampura tukang Son bayaran mah ulah yang sarua jeung aing dia. Tah abdi mah resep kieu tanpa eho, tanpa efek. Lamun make eho mah bahaya. Sok goreng ujungna hanya kamu yang aku cintai. Tai ngalut eta tainya. Lanjut ya. Geus lah asal datang be cacahan ieu. Anu kadua mal paridoh pil paridoh. Apa yang fardu di dalam fardu, naon anu wajib dina jero wajib? Jawabanana al ikhlasu fil amal. Tanamkan keikhlasan di dalam beramal. Hubunganana jeung rumah tangga, Bu, lamun teu ikhlas mah di rumah tangga mah capek. Bener teu, Bu? Bu. Bu. Kudu ikhlas di rumah tangga, kudu lamun teu ikhlas mah capek ongkoh di paidoba. Salakina sok maido, Bu. Lasok maidoan bae. Urusan pagawean mah eleh ku ieu mah. Beneran. Ibu-ibu mah ngleungeun kenca ngelek anak, leungeun katuhu ngagoreng tempe, suku katuhu bari ngepel. Bisaeun ya bunya. Daripada ieu nu make peci lamun geus ngagoler be. Dong ora tanu. Maidoan bae. Pamajikan beak digentakan bae sampai paru-paru pamajikan. Barang dironsen ka rumah sakit aya gambar salaki keur malotot. Dulu korban sing kekek susurian. Lanjut. Mun teu ikhlas mana naon ge masyaallah kudu ikhlas supaya bernilai ibadah. Ya mirip-mirip kana ikhlas teh kieu bah. Eta didinya umpama keur kumpul lah ngadadak salengsang be bau hitut. Ya bau keong buruk pan hitutna nya. Atuh jelema ribut kabeh siling tuduh dia hitutnya. Into, dia meureun into. Eta nu hitut mah cicing. Teu loba omong. Berarti saking ikhlasna eta. Tanamkan keikhlasan. Apapun yang tidak didasari dengan keikhlasan khawatir tidak akan bernilai ibadah. Seorang suami kudu ikhlas, pamajikan ge kudu ikhlas insya. Ya, contoh leutik teuing bosan los sabodo amat. Lanjut Ibu. Masak nak kudu ikhlas. Ibu osok masak, Bu. Osok alhamdulillah. Eta di mana Ibu masak sampai kesangan dohiriah nama kesang ieu pan ngaji panganten bah lalaunan be dohiriah nama kesang tapi hakikatna dosa-dosa pamajikan rarontogan gara-gara masak pikeun salaki. Alhamdulillah geus kitu asak sangu jeung laukna dirawatkeun dahar salaki. Rek nanya ka Abah, osok ayeuna dahar dirawatkeun ku pamajikan bah. Tilok cenah ge. Usalaki saha eta? Ari ka tukang bas mah beuy. Ka tukang bas teh ya, ka geura dahar yeuh. Ari ka salaki mah salaki ngomong ge, Madia sangu geus asak ngan 5 doang kuat nembal. Atuh kira-kira kakak
payah kieu nyakeun sanggupan kami ge cara apa anak cirik bae suluh beak ngacaprak ka mana engke ge lamun geus asak mah ku kami digerokkeun ngokolotan boloonan be eta salaki beak digentakan bae lapar malapar bae meureun nya laju nama kapipir imah dibela nyekel gagang pacul ngorehan tanuh jam 10 asak sangu digerokeun ku pamajikan eta ngagerokeun salaki doang ka saha bae oi pancen aku maneh hayang dahar geus asak yo salaki teu loba omong asup we ka dapur nyekel sangu nyiuk sangu karak ge nyekel lauk geus digentak di bae ulah loba-loba nyekel laukna nyokot laukna agehan anak saeutik setengah kilo gorengna ge beak salaki digentakan bae paingan di Cidadap di Pamarayan lolobana rangda berarti surpai membuktikan lolobana nu pangheulaan paeh talalaki ka ari beak pan batu digentakan bae teh heuy salaki mau losok digentakan bae lamun salaki digentakan bae lain tambah bener tambah boloon lanjut ikhlas ganjaran ngarahanan ngarawat kendar salaki luar biasa konsepna kudu rujen bah pamajikan anu ngarawat kendar salaki saremeh sangu nu dipake ngarawat kendar salaki bakal jadi kiparat 10 dosa eta saremeh bu mangkaning keluar ya di dia mangkaning aya pak mangkaning eta dulur mangkana mangkaning lain saremeh sapiring saboboko bayangkeun ku ibu lamun saremeh ngiparatan dosa 10 dosa lamun sapiring dosa-dosa urang rarontogan alhamdulillah tenang pak kaisuk marame asan dirawat gendahar yo cocok ente yo ampura kula mah tilok luluhuran ngomongna asal kaharti belah lanjut ieu mah keur panganten anyar mah dahar dirawatkeun menang be 5 bulan kobokan leungit ka mana ya kobokan geus eta bae kusutkeun kana bitis tah supaya loba buluan nu paling parah mah anak geus genep dahar masing-masing salaki lawang nu ieu pamajikan lawang nu ieu tapi tetep bae ngobrol komunikasi cek salakina ieu mana ieu dahar lalab tah rehe amat aya cenah kakak terong leutik hayang coba balangkeun tah kot dibalangkeun be disanggap ku salaki aya keneh tauh tah atuh salaki teu kaburu nyatuh lah katungkul newakan jengkol bae teh eta ngarawatkeun dahar salaki horeng mah bakal jadi kiparat 10 dosa alhamdulillah tuh arinya ilmu nama ganjaran bae nu penting mah ikhlas insya lamun teu ikhlas mah nyeri hate nyabunyah nyayur asin dicarekana langsung pan bikang mah tilok ngalawan bikang mati lo kalawan paling ge curi beneran tuh tilok ngalawan main nama ieu mah kan ahli sejarah ya bikang mah ahli sejarah pak kejadian 5 tahun yang lalu dia masih ingat bu komo kagorengan mah jeung insting neangan duitna bikang mah panggihan bae kula ge pernah nyelapkeun duit 50.000 menang nyalatkeun na peci kapanggih kolong cek pamajikan ieu duit naon ieu kak waduh cing duit sial tamah pan duit sial kapanggih ku dia cek paneta malamun kecewa tilok ngomong kalah nyanyi bari masak teh perasaan ku berbakti lah sakapi-apian lah makan pagi lah sakapi-apian terus masak nu ikhlas insya Allah panganten mah masih romantis pegangan tangan abdi ge alhamdulillah sampai ayeuna sok pegangan tangan bae pak
komo lamun kaserang ka mall pamajikan sok diajakan ka mall yuk bu oi bu nyaho ka mall bu kasihan ya lo lamun hayang nyaho ka mall tewak bae jubur kotoknya tiupan ku ibu mall kan abdi ge sampai yeuna anak tilu eta lamun ka mall atuh romantis pamajikan dicekalan belenguna karena lamun diuculkeun beak duit belanja bae ari keur panganten anyar mah pacakel-cakel lungun leumpang geh duaan status nage keren selfie dina motor cekrek diupload karena status aya tulisan di handapna terima kasih sudah memilihku pret can nyaho kana gas beak eta mah anak opat be statusna beda salaki ngaringkuk bae paling gitu salaki gering lain dikerok lain dibawa ka bidan kala diajak selfie cekrek diizin status aya tulisan di handapna cakit lagi aya dieu ya loba oke ieu ngaji asal benang be yeuh apalagi kejelekan rumah tangga mohon maaf jangan dipublikasikan di dunia maya bener gak pasea mah pasea bae pak tidak ada rumah tangga nu teu pasea KBG rumah tangga mah pasea lurah ge sok pasea tukang kamera ge sok pasea tukang sound ge sok pasea kula ge sok pasea komo lamun balik puting teu mau berkat pasea pan disangkatas nganjang ka Anwar atuh daripada aing pasea jeung pamajikan mending ka Anwar kula pasea mohon maaf lamun keur pasea ulah sok diupload ulah sok diizin status mata kanyahoan ku batur terus anu macana mahabah maka urang pasti komen yang sabar ya besti gitu tapi nyacakan dibaca ku jelema nu hewa ka urang najan teu komen ge ngomong dina hatena lebok taku dia paham teu ieu kejelekan rumah tangga ulah sok dipublikasikeun di dunia maya kembali kepada konsep Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahun istri baju suami baju istri sifatnya baju harus saling menutupi artinya apa kejelekan suami jangan dibukakan oleh istri siap bu siap lah siapna doang bah aya pamajikan nusok ngagoreng-gorengkeun salaki bah loba cenah ge korban di gurita eta sok ngagoreng-gorengkeun salaki teh ya di pos ronda ngobrol salaki dia geus balik ti Jakarta lah balik ti Jakarta ge leumpang jelema balik jelema atuh deureuh cek ulang eta cek hijina teh ari salaki dia ka mana aing tilok nempo lah aing mah salakina teu jelas cenah padahal salakina jangkung gede eta iyalah ngagoreng-gorengkeun pasangan hidup tanya ka ustad tanya ka kiai yang menyebabkan seretnya rejeki di rumah tangga sok ngagoreng-gorengkeun pasangan hidup naudzubillahi min lanjut terus sampai jam berapa siapna ya jam 5 ya jam 10 ya jam 11 sampai jam berapa musyawarah baheula di dieu mah kitu sok sampai jam 2 cara mah teh ya geus sabaraha kiai nu geus pinsan di dieu coba tanamkan keikhlasannya bunya kejelekan rumah tangga jangan dipublikasikan di dunia maya insya sarua ka salaki ge ulah sok ngagoreng-gorengkeun pamajikan padahal mah pan lalaki mah urang mah ya urang mah kaum Adam itu mah kaum Hawa ari kaum Adam mah Adam mingkem kudu nama ulah loba omong mingkem bae
Itu mah wajar cablak ya hawa cablak tuh mah. Ih tedek cablak kumaha igi ondangan pan maena mah ngobrol bae. He dia geus ondangan enggus daharna ge eueuna naon aing ge dahar jeung helm tadi eta endog di belah dua helm. Ieu mah tukang komen ieu mah ka naon bae di komen lamun ondangan dahar teu ngeunah di komen dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen pangantenna kurang muncarnya dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen panganten lalakina kolot. Wajar ieu mah kaum hawa ieu. Jadi wajar lamun ngocoblak bae tapi salaki mah piraku ja kaum Adam mingkem ulah sok ngagoreng-gorengkeun pamajikan. Teloknya buku sok aya bu sok telok bu tapi kula percaya ka mana ya teloknya pugu sok bisi aya ngobrol di pos ronda manehna heesna di pos ronda bae. Ditanya ku baturna he dia kunaon hees di pos ronda bae lah aing mah boga pamajikan teka beneran kajeblug. Kompor gas meureun itu kajeblug kumaha aing carewet jasa atuh eueuh aing beta ya jing bebek ke jadi pasea ngacamprang bae unggal poe cek babaturanana nu ngarti agama mah ngomong kieu geus atuh sabar sih tambah ganjaran bakal menang ganjaran doang ganjaran Nabi Ayub alaihissalam mun babaturan nu ngarti coba lamun babaturan tepati ngarti kan agama he atuh diubaran teh pamajikan dia ubaran cenah ubaran ka mana ka kiai wih kiai mah 11 teh mempan atuh datang ge ka dukun ieu deui titah ka dukun pugu dukun masok nyanyahoanan ka aya jelema nu leungit kebo cek dukun ieu kebo ayana di pinggir leuweung ieu keur ngajuru wih pugu pelen oh keur ngising berarti. Datang ka dukun dibere wapak ieu pamajikan supaya carewet ieu wapak kulit maung tunda di handapeun bantal engke lamun pamajikan hudang hees cager cerewetna barang hudang ka lain cager kalah nyangkerem doang maung ya geus eta mah geus hukum alam ieu geus sunatullah pamajikan mah kuota bicarana banyak dibanding laki-laki bener gak bo makana pelebah dia kudu sadar mohon maaf ieu panganten ieu jeung calon-calon panganten woi pamuda woi pernikahan eta jangan dibayangkan indahna doang nya keur bobogohan woi keur bobogohan mah lebay penya anu teu perlu ditanyakeun bebek meureun mah kamu udah makan belum beb udah say oh sayuti meureunnya kalau kamu telat makan nanti kamu sakit kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku. Keur bobogohan mah karena sholat pun ditanyakan kamu udah sholat belum say udah ini lagi rakaat kedua pan polong eta indah keur bobogohan mah he geus rumah tangga makanya hoan aslina keur bobogohan mah ngomong ge dimanis-manisin bener gak geus rumah tangga maka panggih aslina makana kudu sabar mohon maaf aya lagu kieu pagi panganten ya mi HP sisir jeung minyak bisi karagragan menyan Bapak RT anu bager atuh nyawer lah ka dieu mi HP pikir jeung niat bisi kagoda ku setan terus yo makanya niat nikah nu hade bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja tapi niatan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu harus didasari dengan keikhlasan apapun aktivitas kita di rumah tangga sekecil apapun akan bernilai ibadah
kalau didasari dengan ikhlas. Insya mal paridoh pil paridoh, apa yang fardu di dalam fardu jawabanana al ikhlasu fil amal, kudu aya ikhlas dina ibadah. Insya terus cananggeus nu katilu mal paridoh ba'dal paridoh, apa yang fardu setelah fardu jawabanana al khaufu ba'dal amal, ada kekhawatiran setelah beramal. Khawatir naon Ustad? Khawatir bisi teu istiqomah. Ayeuna urang rajin salat wallahu a'lam kadituna anu sok disebut suul khotimah. Makana urang kudu sering-sering ngadoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wasuil khotimah. Urang hayang husnul khotimah ulah suul khotimah, mohon maaf husnul khotimah teh Allah nu nyahun, jalema mah belum tentu nyaho. Bener teh Pak? Euy, contoh kula anu sok nyontokeun teh ting bosan los lah. Aya preman jawara balik nonton organ, sok nonton di dia dah sok api-apian nonton organ mabok, balik jam 2 puting di jalan nincak tai celebok bae dengekeun beulaanan cek preman teh kalewatan ieu jelema ngising di dieu pugu katincak kalewatan sagala neangan cai rek kukumbah barang nyileuk digigir aya musola aya masjid. Aha cek preman neangan tempat wudu kukumbah di tempat wudu barang keur kukumbah leueur nyaledat ngabanting beleg be mantog huluna kana tembok paeh eta preman jam 2 puting di masjid. Isuk-isuk geger sawana salam budak honya teu nyangka aing mah preman ge paehna mah keur ngala wudu becek saha. Woi paham teu ye? Husnul khotimah urang mah teu nyaho, makana urang kudu khawatir sieun bisi teu istiqomah dina ibadah. Ayeuna urang daek ngaji, mudah-mudahan saterusna daek ngaji. Amin. Ayeuna urang daek salat, mudah-mudahan saterusna daek salat. Ayeuna urang daek sedekah, mudah-mudahan kadituna daek sedekah ulah pelit. Insya aya di Cidadap nu pelit ibu. Pelit mah hese puguh. Jangankan ka tatangga ka pamajikan ge pelit, jangankan ka pamajikan ka awakna ge pelit, hese pelit mah hese diubaranana. Atuh batur mah boga duit mah atuh meuli lauk dahar ngeunah ka restoran ieu mah dahar jing kangkung. Lauk ge nu geus teu dibeli ku batur dibeli ku manehna. Jaku irit jasa eta ngaranna pelit. Perhatikan ya, euy lamun nginum kudu kiih ka, lamun nginum bae teu kiih prostat penyakit. Hartina kieu urang usaha neangan duit boleh silahkan, ngumpul duit silahkan hayo, tapi ulah poho kaluarkeun. Lamun duit dikumpul-kumpulkeun teu dibikeun ka batur, teu disedekahkeun pelit bae, eta doang nginum teu daek kiih, doang dahar teu daek ngising, jadi penyakit to. Euy jadi penyakit to. Penyakit urang contohkeun kana buah apel. Geus beak ngaji ka mamana ya. Urang meuli apel di jalan bah, eta apel lamun langsung di dahar bae teu dicuci heula ngeunah ayeuna mah, tapi penyakitna dampakna 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan kara-karasa penyakitna. Artina apa? Sawah pare menang nyawah kakak, duit menang usaha kakak, ulah langsung di dahar bersihan heula, kaluarkeun hak batur heula, jakatan heula, nya kiwari mangeunah, tapi engke bakal karasa penyakitna lamun teu dibersihkeun.
anak tedek ngaji tah eta panyakitna, pamajikan selingkuh mungkin eta panyakitna. Wih pan ngahenen yuk terus ya terus istiqomah anu ayeuna barahan, mudah-mudahan salamana barahan, amin. Kemudian khawatir darinan Ustad, anu dikhawatirkeun dina amal al khaufu ba'dal amal, khawatir bisi amal urang tah ganjaranana hangus, ganjaranana leungit Bu, karena ulah ngarasa aing pang tukang salatna, ulah ngarasa aing pang loba sedekahna, ulah ngarasa aing pang daekan ngajina, khawatir bisi aya kalakuan urang, perbuatan urang anu ngahapus kana ganjaran urang. Mana diantarana yuk detil ngaji yo, hiji kudu aya ridho kolot, ridho Allah aya dina ridona indung bapak. Anu kadua hilang-hilangkeun sifat hasud dina jero hate. Tingali hadisna iyakum wal hasad fa innahu takulul hasanati kama takulun narul hitoba. Hasud eta bisa ngahapus kana ganjaran kabagusan doang seunu meulem kana kayu garing. Kayu garing dikumpulkeun satahun 2 tahun ku seunu mah satengah jam ge beak, bener teh bah? Urang ngumpul-ngumpul ibadah rajin, puasa rajin, ngaji rajin, ku hasud eta horeng hangus amal ibadah urang. Hilangkeun sifat hasud insya Bu. Uy. Naon si Ustad sifat hasud? Hasud eta SMS. Naon cenah? SMS. Bantuan atuh Pak. SMS. Naon SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Teu kaop neuleuh batur senang langsung bengahayab. Tatangga kabeli motor manehna nu ngebul, tatangga kabeli kulkas manehna nu nirisan, tatangga kabeli mobil gering dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ngadenge tatanggana kajian imah paeh di rumah sakit. Iyalah hate susah ketika mendengar orang lain senang, sabalikna senang ketika melihat orang lain susah. Tah ieu hasud, naudzubillahi min. Warung ieu ulah hasud ka warung itu, pasantren ieu ulah hasud ka pasantren itu, panjak nu ieu ulah hasud ka panjak nu itu. Al hasud layah sulul maksud. Lamun dina hate urang aya sifat hasud moal dihasilkeun maksud, naudzubillahi min. Ieu mah pangrasa di mamana hasud bae, bener teh bah? Ayat mobil losbak mawa sopa eta kanu hasud mah ngeletak bae eta sopa saha kitunya, sopa sisiti kitu. Atuh sibuk-sibuk amat ari teu ngarasa meuli mah. Ayo atuh bila perlu sampuran ku teteh hari hate bersih mah sampuran supirna tanya, "Kak, ieu sopa saha?" "Oh ieu mah sopa teh Munah Bu." "Oh si Munah, nuhunnya alhamdulillah kabeli sopa, sugan be aing bisa diuk." Kitu aman urusan. Bila perlu ibuna mantuan sopa ngunjalan, diunjalan ku ibu, dianterkeun ka Mas si Munah, didiukan ku ibu, pan lumayan. Munah mah nu meuli can ngadiukan, ibu mah geus ngadiukan. Terus di alam-alam bae ku ibu, ieu Munah dia mah bisaan meuli sopanya bagus, nya warnana ngejreng, nya ngenyoy, doang nama mahal ieu mah Munah yang mah teu kabeuli doang kieu mah. Pan jelema malam di alam-alam langsung bae kabeuli hatena, teh hayang nyieun kopi tah hayang teh tuh. Paham teu ye? Ieu urusan hate rek naon pusing-pusing neuleuh kekayaan baturnya bunya. Woi. Ngahenen be. Naon jahirup majija pasangka-sangka doang ceuk ulama. Nu loba duitna ge can pugu senang. Aya jelema duitna loba hayang nanaon ge kabeuli, tapi mohon maaf hayang sate kambing ge teu meunang kolesterol.
hayang nu ieu teu meunang asam urat, nu ieu teu meunang diabetes, naon daharna undur-undur bae. Padahal duitna loba, urang mah ngan saukur pasangka-sangka doang. Bener teu Bu? Aya batur nunggal minggu mau mobilan bae. Teh catet, batur mau mobilan ge belum tentu jalan-jalan, sahanunya keur berobat jalan. Bener teu ieu? Semakin kita melihat ke atas dalam urusan dunia, moal aya cukupna. Ulah neuleuh ka luhur insya aya nu ngomong ki ustad ngeunaheun meureun nya lamun boga imah gede mah 2 tingkat ngeunaheun pelebah mana Bu nu jelas mangepelna capek. Bener teu? Imah mah mending leutik bae RSSSSS, rumah sangat sederhana, sisi susukan sedek-sedek. Imah leutik mah ngepelna teu capek, kemudian imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade ka atuh teu deuk hade kumaha, rek asup ka WC gok panggih, rek asup ka dapur panggih deui, rek asup ka kamar panggih deui, lamun sering panggih pan reunuh deui. Daripada imah gede pasea sabulan moal panggih-panggih. Bener teu ieu? Leuh benerna doang puguh. Ulah aya sifat hasud, eta sifat hasud bakal ngahapus kana ganjaran kabagusan doang seuneu ngabeulem kana kayu garing. Nauzubillahi min al khaufu ba'dal amal. Terus ieu nu dikhawatirkeun deui ku urang-urang tadi bisi teu sakebelna ieu ibadah kaloba cerita. Lamun ngomong-ngomong loba ilmu bar sison kurang kumaha elmuna gagah, santrina loba ibadahna hebat, bahkan santrina ge geus loba nu bisa hiber sakitu santrina atuh komo kiaina ka. Tapi akhir kemudian bar sison paehna paeh kafir, paehna paeh murtad gara-gara kagoda ku setan. Nauzubillahi min. Eta setan bisa bae ngagoda ku kumaha ge ka. Catet ya, ulah ngomong kieu ih jing kiai jing kos kitu, ulah ngomong-ngomong kiai jing kos kitu. Nu ngagoda kiai mah setan ge setan jenderalna ka. Nu ngagoda urang malah setan kopral meureun. Jadi semakin gede iman seseorang, setan nu ngagodana ge semakin kuat, semakin gagah. Eta setan anu ngagoda kibar sison, serius amat cahannya. Terus yuk, jadi setan anu ngagoda kibar sison teh nyin strategi. Aya riwayat awal, karena riwayat naloba. Datang ka istana raja, eta setan lah. Eta raja boga anak gulis parawan. Setan asup ka istana, eta setan etalah anak raja teh dijieun edan ku setan. Ngamuk bae kasurupan. Panik pan raja anakna muriang kasurupan bae edan. Datang setan ngarupakeun jelema ka raja, tuan raja kula ngadenge info aya kiai barsison tukang ubar-ubaran. Ngaran raja ieu nya loba duitna, diteangkeun barsison dibawa anakna diubaran ku ki barsison cager. Barang cager balik deui, datang ka imah kumat deui. Setan urang otakna eta. Datang deui setan ngomong ka raja ngarupakeun jelema, tuan raja ieu anak tuan raja bagus nama doangna dirawat inap di ditu. Mun can cager mah ulah waka dibawa balik. Ayeuna eta anak raja ditunda di imahna ki barsison. Bapoe-poe baminggu babulan-bulan akhir kemudian kan ngaranna jelema ieu nya aya nafsuan aya sahwatan. Anak raja pan gulis sedengkeun dipandian ku ki barsison, disuapan ku ki barsison, kebel-kebel mah karasukan setan, diperkosa anak raja ku ki barsison. Sanggeusna diperkosa panik setan. Barsison panik, ceuk setan datang, geus mending paehan bae. Geus dipaehan kubur bae, dikubur.
datang raja dibejakeun ku setan ka raja tu anakna dikubur di handapun tempat salat barsison di keduk beneran aya mayitna mun zaman kiwari mah kasus pina teh kos kitu tah ngahenen kalah mah he akhirna Ki Barsison ditangkap raja disalib dipanjer datang deui setan Barsison dina poe ieu moal aya nu bisa nyalametkeun dia kecuali aing cek setan geus lamun hayang salamet dia kudu tunduk ka aing sujud ka aing cek Barsison kumaha kula sujudna cukup anglukeun bae hulu dia maka dia geus sujud ka aing ngangluk les bae pae woi paham teh yeu tadi nama tukang ibadah santrina loba tapi akhir kemudian mautna maut murtad maut kafirna udzubillahi min mudah-mudahan urang kabehan barokah pangajian sing husnul khotimah baheula mah urang can daek ngaji ayeuna mah kudu daek ngaji bu euy osok ngaji bu osok ngaji poe naon ngajina bu Senin aya bu Salasa aya Rebo Kemis nu ngajina aya bu ngajinya bunya teu aya amal ibadah anu diganjar sameme dilakonan ngaji doang kak puasa mah diganjar mun geus puasa salat mah diganjar lamun geus salat sedekah mah diganjar lamun geus sedekah tapi ngaji mah luar biasa karak rek berangkat ngaji doang geus ditulis ganjaran maninta qala liyata'allama ilman gufirolahu qabla ayah tua karak gerek ngalengkah rek ngaji geus ditulis pahala alhamdulillah makana kudu daek ngaji euy ieu nu ngajak ngaji mangus gagaoran bae di majlis ibu-ibu sekalian hari ini tiluan doang lah janganlah kita sebab itu kewajiban eta nu teu daekeun ngaji manembal di imahna jojong bae teh sarwiti aing mah moal tuh lah rek nyeusehan kokolor ditansang mong salaki eta urut ngompol tilu woi loba amat ngompolna ngaji teh ngaji al ilmu qoblal amal al ikhlasu fil amal al khaufu ba'dal amal geus cukup ngaji mah kos kitu ge mudah-mudahan ieu pertemuan urang aya manfaat aya barokah amin doakeun hajat mudah-mudahan hajatna barokah panganten sunat jadi anak soleh anu ngabanggakeun keluargana anu ngangkat darajat martabat keluargana anu bisa nulungan indung bapana dunia terlebih akhirat amin panganten mudah-mudahan dijadikeun rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah dipanjangkeun jodohna dipasian rizki anu halal barokah pikeun bakal ibadah mudah-mudahan urang anu hadir di dieu dihampura dosa kabehan amin maot dina kayan husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal sakitu obrolan urang mudah-mudahan manfaat anu bener datang nati Gusti Allah mudah-mudahan jadi jalan hidayah ka urang kabehan amin anu salah datang nadina kabudakan abdi kabodohan abdi hawa nafsu abdi hayang dihampura ku sadayana ngahampura tebah alhamdulillah sakitu nu kapiatur hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.